Assalamualaikum, sampurasun solih dan solihah. Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbalan. Amin. Dinten ayeuna bade belajar ngeunaan sasatoan jeung tutuwuhan. Sasatoan nyaeta hewan. Istilah sasatoan kirik nyaeta anak anjing. Bilatung nyaeta anak ucik. Eneng nyaeta anak munding. Tutuwuhan nyaeta tumbuhan. Istilah tutuwuhan dawegan nyaeta kalapa ngora. Tongtolang nyaeta pentil nangka. Mencenges nyaeta kembang cengek. Anu terakhir istilah jantung nyaeta kembang cau. Alhamdulillah, pelajaran dinten ayeuna atos rengse. Kanggo latihan PTS di bumi, kerjakeun latihan soal halaman 10 di buku paket. Atur nuhun solih dan solihah. Semangat diajar di bumi nanya kanggo PTS minggu payun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.